ibarat tenangan geranya pasep tata bawa bijak ayana egi kebon buah harus bija di taman ya saya ibarat deui kukupu ibarat tenangan mamahna egi kebon buah deui bawa bijak gembira beja di taman yang Ibu Iis Palias lain bibitan bagan sembahkeun ti pawenangan lain eta panganten sakali kuku putih kahiyangan boga deui puja nukur impian ibarat deui kuku ibarat tenangan pasep tatang aya bijak harewos beja di taman ibarat deui dolar ibarat tenangan pasep tatang anu bager Ibu Iis aya beja karewos beja di taman belah batu palias lain wiwitan Ibu Iis anu bager boga deui semaheut di pawenangan lain eta kuku di kahiyangan sabetinya kahontal hilang tujuan ibarat deui kukupu ibarat tenangan bawa bijak pasep tatang kali ibu harus bija di taman ngamare dog gue atuh eureun sia Yahudi ah kumaha mun keuna ka bapak tatang ulah sok babare daugan eureun sia kafir ngomong tuh kemana karep nyebut kafir teu izin ku Ibu Iis ya izin eta oge teu izin ku Pak Tatang sia teh jauh di Jugjug anggang di teang ti dieu ka Bandung tidak jauh wah dan nya kari-kari saya sabotase
Nah wakil nyebut prioritaskeun ieu teh lain waragan saeutik kieu teh can duit dolar. Akang mah teh boga duit dolar. Lalau tah milik dalang teh kitu. Deet milik nama. Eta teh $100. Aduh. Buruk beres akang Sia hayang nyakuan duit gitu. Lumayan deuleu teh luar biasa deuleu jadi dulur ongko. Nya manyangkeun baraya ongko. Hari dewek meureun ka itu teh ai umroh ka Saudi Arabia teh rek diteteangan patatang di dieu ku dewek. Nya Kang teh. Gitu bener. Bayangkeun ku si laing ieu Ibu Iis bakating ku nyaah deudeuh ka putrana neuneun ka deudeuh nu ka nyaah nitip ka asih. Sumohon Ka putra putrina anu ayeuna sasatna keur rengse disepitan dipanghiburkeun ku dewek. wah ku akang dugi ka dibelaan naik ka luhur panggung budak cerik oge dibelaan di pangku di pangku Ibu Iis tah kira ku patatang henteu pernah namanya itu sarang patatangna namanya teh namanya itu sarang patatangna eta salamar sewang alhamdulillah jazakallahu khairan nuhun mudah-mudahan cing kagentos anu melipat ganda amin iya salamar $100 dulu nya iya waduh dirupiahkeun mah jadi paingan eta dewe kekerenyedan leungeun kenca oh kitu akang heeh nyawe tanah rek nampiling si laing tanah boga rezeki mah alah teuing tanah rek aya milik teh sok pikir ku si laing tah daek nyaring peuting teh kitu deukeut rezeki lain dideetkeun Kang nguatak pek si laing sok salat tahajud peuting teh lain ngode pagawean teh heeh rek tahajud kumaha nabuh wae ai ieu murang kali di sepitan teh ieu teh lalampahan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Oh ieu teh Kangjeng Nabi Ibrahim mah kapungkur di sepitanana teh Yosua 80 tahun langkung. Bayangkeun sia jeung kolot jeung remueuk jeung liat. lihat lagi Heeh. geus kolot pasti lihat Jeung ku bedog nu mintul teh geuning tina dekor tina batu. tina kampak batu Bayangkeun mangkane si eta mah sensitif tong boro make jeung diteuk-teuk katode saeutik oge ngarenyet kitu. heeh kasintrek geus heueuh Kasintrek saeutik teh kitu kanya. Mana mun aya nu dihareup aya lawanna kitu. lamun sarangkana Oh, ada eueuh anu kitu. Alah, udah kaki nya. benar Nah, cenah geuning aya mah budak keneh di sepitan. untuk model kapungkur Nah, teu geus kolot. kan Nabi Ibrahim Abeh tereh cager. Aya budak keneh mah dari budak keneh teh cager masih gitu. keneh uduh jeung abeh tereh cager. Oh budak mah Budak mah pek pecakan nu 40 tahun. aku mah 40 tahun Disunatan hese rek cageurna teh. serek cager kumaha ya Karek saminggu karek humapur aya awewe ngaliwat ka tempo ping-pingna jo pudeg-deg. Wah, renyah deui teh. Getihan deui. oh Aduh, bawa deui ka rumah sakit. oh eta si cager teh merenya babari cengkat merenya Heeh. Karek saminggu karek humapur aya nu kiih di pipir. kadenge merenya Heeh. kadenge ngomong Ditoong ge ka tempo bujurna pudeg-deg renyah deui. Wah, irah dipakena cuy. mulai teh kaop cager Heeh. Dikauk cager jadi tereh cager. oh budak mah bener Tuh. Teteh anu sajajar jeung nyunatan teh diantarana Naon, ngeuretan kuku, oh dengarkan kuku ngadawung kumis, ngeuretan kumis eta kumis teh ponokan, monokan tuluy bulu kelek, terus naon deui tuluy baok. jorang Naon sia teh? baok teh jorang teh jang urang Nah, make jorang sia da ngaranna goblok. Nah, ari aing panggil jeung baok kudu nyuwut bihun. oh
Bari ku kitu teh Bina-bina mah. teh saya make jeung jorang da ngaranna. Ai kitu teh mah heueuh masna. Ku bahasa Inggris mah. Kira pe. Kitu. Heeh. Nah, canapan orang Yahudi ge sok ngurutan kuku. Nah, ada orang Yahudi ge sok ngurut kumis. Sarua teh. Ya, tapi orang Islam mah aya hakiki, na aya hakikatna. Kumaha hakikatna kan? Sebab aya syariat, hakikat, tarekat, makrifat. Oh, eta teh. Iman, tauhid, makrifat, Islam tuh. Islam. Heeh. Naon cenah hakikatna sakur nu manjangan tetep. Oh, di antarana naon? Kagorengan geura sok. Kagorengan kumari akang. Tatangga kabeli mobil panas hate teh. Ngagedur. Malah kaituna fitnah. Wah, pantasnya nyegik kitu. Teh sudan. Horna dipanjangkeun kagorengan teh. Teuk-teuk atuh. Cek eta. Tatangga kabeli sawah sujud ka Allah nuhun ya Allah. Tatangga abdi kabeli sawahkeun abdi nu rek milu dibuatna, abdi nu rek milu maculna. Tiis teh kana hate. Di ciri harang Tuh. panon mah. Non rugina. Naon rugina. Mun kabeh jalma kitu Tatangga kabeli mobil, nuhun Gusti, tatangga abdi geus kabeli mobil, abdi nu rek milu numpakna. ngiring nebe. Genah pan. Ya, di ciri harang panon tuh. Alhamdulillah Gusti, tatangga abdi nyanung. Kumata. Abdi nu rek kilirna. Salah. Kosong. Jauh-jauh ke kilir. Tak itu nangka. Ya, Benar Kang. aya tatangga goreng lampahna omong-omong deui kurang teh kebatur ulah dipanjangkeun cukup we semet urang anu nyaho. Aduh apa? Hah? Benar. Ulah manyangkeun ka gorengan. Doakeun bayangkeun ku si lain ieu patatang tina hasil usahana bisa hiburan wayang golek ngahibur putrana khusus. Bari kalalajoanan ku Kan sadaya. kalalajoanan ku sarerecan anu milu hirup ayeuna nu dagang. Nu dagang baso, nu dagang papakean, nu dagang cocooan Martabak, budak, cocooan kolot. Naon cocok. Naon nu dicocok ku kolot. Nah, teu mungkin nyoba naik. Patatang teh dina wengi ieu secara tidak langsung ieu teh mukakeun lapangan kerja. Bener ibadah Tuh, teh. ibadah. Ibadah agung teh. Arahkeun sagala rupa oge. Nya, Lah, kitu. Kopi. Moah, saya teh kopi cicing lanan. Inum ku si lain kayaknya. bae mentong dicarekan kan. Alah. Cek tukang kopi teh sarua we jeung sia aya keur usaha. Pek cing payu euy. Cing payu. Tuh, tukang kopi oge jauh-jauh titik di mana teh? Wah, di jauh akong di Paleren. Oh. Cilonyi tuh. Oh, Cilonyi. Dagang kopi ka dieu bayangkeun. Kurang Paleren padahal. Nah, di Cilonyi nu beukeun kopi gitu. Teuing. Sayang mah jual Cilonyi nya kan. Heeh. Nya, Eta usaha teh kulan. tak kitu nu matak doa ti sararea leuwih ti 40 ya mudah-mudahan Pak Asep Tatang sakulawargi diseueurkeun deui rezekina anu melipat ganda. Amin. Dipanjangkeun yuswana, Amin. sehat salalamina. Nya, Amin. atuh murang kalihna cing langkung-langkung ti ibu ramana usahana. Amin. Kang. Cing jadi presiden ieu budak teh. Tong kapal. Oh, ulah kapala ngadoakeun mah. Benar. Nya, Tong kapalan. tuh si Nengna putrina atuh mudah-mudahan cing jadi putri anu solihah. Amin. Nya, Laras. tak itu doakeun ku urang. Sak. Saling doakeun hirup teh pek tepungan beungeut maneh tepungkeun jeung beungeut anu lian tur taprak geura nyaritakeun kahadean setiap loba dulur loba rezeki. Loba baraya bener. Heeh. Ulah neangan pimusuheun hirup mah. Nanaonna. Heureun moga musuh hiji oge. Heeh, eureun di Boga dunya. baraya 1 juta kurang keneh tah. Heeh, Nya, bener. kitu kucing ieu luar biasa nih kaleresan ieu teu hujan. Halo, Tadi Dok. siangna hujan ngericik nya. Tadi sonten. Heeh. Oh, kena da usumna. Jadi urang mah negara surga teh negara urang. Heeh, buat yang rezeki. Tuh, bukan lautan, hanya kolam susu. Tuh. Dangdut.
bukan lautan aki-akinya susu. Kamari mah aya budak ngora kawin jeung nini jodohna kawin aya puting sare jeung isuk-isuk na paeh we nah budak ngorana nah make mau meureun ngenyol susu ka daluarsa meureun racunan bener mah aduh ampun geus loba bakteri bener eta lalawora atuh nya mun urang mah mun urang mah pariksa heula lah itu cek aing alhamdulillah pan urang bisa diumung pulung di dieu nya bongkok ngaronyok alhamdulillah ting ese rek sahaja mah kieu teh mah cara lebaran kamari lebaran lain lebaran kurban lebaran kamari lebaran Idul Fitri memeh kurban Idul Fitri dewek eta rek ngawayang ka pamanukan harita teh bayangkeun itu patok besi hai palebah ieu palebah tongohon Ciater Gunung Parahu mogok mobil teh mangkaning di dinya teh geus jam 7 bisa kumaha jam datang 7 puting rek datang wah si teh pasti kaburitan mobil di kitu di kieu teh hirup motor jam motor nu ada teh pasti aing dibaeudan kuno hajat buat yang dipotong eta mah kulantaran loba kasieun heusieun kaputingan pisan joy rei hayang ngising sok segala karasa aing ngising ka itu kaloba kasusukan ini aing lumpat can nepi kasusukan geus mereja manten kana calana kuat ai sugan aing pihituteun baru diheujeunkeun ai borojo teh sarerea biji sarombongan ai berete kabeh datang ka cai teh wah teu dipake deui kolor dialungkeun jeung kolorna da geuleut atuh aing teh teu make kolor aing geus bebersih aing make deui calana panjang aing ngasupkeun cokor mun sukuna saku kakait saku calana ku jempol barawak we atuh saku teh jadi molongo naik ka tongoh di mobil anger teh hirup wah teu ku tadi kieu teh makaning mobil bus paradinu untung eta bus dipegat ku dewek aya nu eureun aya dina jero bus tong boro anu diuk anu nangtung ge pas sedek atuh komo lebaran teh alah nyaeta dina raraga arus uih harus balik ngan kabeneran aya dina bus mah aya pamuntangan geuning ka luhur kitu nya di luhur aya nu ngajajar teh ge maruntang aya beusi aya di rem geuning bletuk kana sirah batur teh aya di gas bletak kana sirah batur ka tukang supir mah ditinggalkeun ya ku aing aing kana bus dan nyata sieun kaputingan teh sieun kaputingan tanggung jawab nah eta mah euy tahu Kang copet makaning awewe copet teh yo sulusup teh kana saku teh nyaho saku aing teh molongo bari jeung teh di kolor pan aing teh jokep teh kana bobogaan aing eta copet ngomong nah cenah HP teh hipu ada kasingna jeung HP teh ngenyod kasingna leueur direret ku aing awewe wah didengkekeun leungeunna teh ku aing kak sok sia copet sok sia mending dicorowokeun ku aing copet mending cook nyameureun copet teh mending nyook geunah we aing nepi ka pamanukan teh kieu peler aduh ampun batur geus turun teh menana anu leuleus alah ditanya tuh copetna Kang lah nyaan Kang rupa-rupa eta mah datang ka pamanukan kebeneran euy naon Kang keur pelebah ijab kabul
Ya aku bajam kamu. Oh naik ke panggung. Ceritana geus pidato kemang gadung. Torok-tok we. Ngawayang. Heeh. Efek teh aya nu mukakeun lamak, salamak nu kieu. Oh, Dihareup padahal. si goreng copetean we awewe. Kok kumaha cenah? Namprak aing bayar anjing. Urut ya gacor. Beta bayaran beneran Kang. Aing ini era teh aing geus. Bukakeun pana kabayang mah. Rupa-rupa pengalaman. Aing gacor ya rupa-rupa. Eta teh ayep. Sinen nyerengeh we harita. Alah, Lain lagi ya kan. lain eta sinen. Lama. Lagi. Ayeuna mah ngarora keneh sinen teh. Oh. Nu karolot aja nama geus pangsiun. Ayeuna mah galalar kan. Kadaluarsa itu mah. Geus dihina ku urang Majalengka. Oh dina aku mah. Harita tah dia. Heeh. Pada sinen mah dina luhur panggung mah rada mencerang meusan. Rada geuli. Heeh ngan aya geus eueuh wedakan geura aduh. Geus wedakna di Sibeungetan. Aya di Kadipaten pan dina lampu setopan. Di dinya. Heeh truk teh eureun dinya da lampu beureum. Beureum. Eta tukang beca nempo ka hareup ka sinen. Aku mati. Sinen kenunutan. Atuh geuning sinen age meuni pewat. Heeh. Ampun. Eta beungeutna meuni jiga Manalika. Alah. Susuna ge meuni lepek. Era lain. Heeh. Eta gede kudu ngarora. Susuna ge sarideung kabeh. Sarua we sinen ge sok hitut. Ya, osok gitu. Ngan ai hitut dalang tara kadenge. Nah, waktu kadenge kumaha. Da hitut dalang masuk dihijikeun jeung kecerek. Ai merangkeun teh tengah heujeun, dut cerek. Kadang-kadang heula hitut. Oh, jadi nyaw-nyaw bau. Ai sinen mah hitut teh ngageber. Nah. Piraku Tah ieu kawas susah Oh, da diukna emok meureun. Eta sipi hituteun teh rek jalan ka tukang kapenet ku keuneung. Nya kapaksa seseleke ka hareup. Di hareup aya baligo kadupak. Aduh, ampun. Itu teh kawas sedih. Heeh. Harunya mah anu balik ti Lampung. Di Lampung di Sumatera. Aki-aki mangkaning. Heeh. Meureun geus neang anakna ti Lampung da jauh. lempangna ge ditarungtun. Cucu tun. Ai ti Lampung mapan ka Jawa Barat teh numpak kapal feri. Ti Bangkahuni teh geuning ka Merak. Kamerak. Numpak kapal cai. Pelabuhan. Atuh aya di tengah laut meureunan muatan teh hayang nempo laut. Kala luar tah ngajajar dina dek teh. Dek kapal. Awewe lalaki bari ngarasakeun angin laut. Bari ningali cumi-cumi catur. Heeh. Ai jerit teh eta mah aya awewe satengah tuwu ngejerit. Uing kumaha. Si horeng kantongna ragrag ka laut. Walah. Tolong. Itu kantong kuring mangkaning duit 10 juta. Jangan surat-surat. Saha nu bisa nyokot? Nulungan pek cenah duitna 5 juta ewang jeung kuring. Saha nu rek nulungan da atuh saur aja modaran maneh ka laut mah. Orang teh kerebek atuh. Heeh. Wah, eta pisan euy jejeret teh pisan awewe. Oh, Hayang aya nu nulungan. Da eueuh atuh. eta surat cerai. Nah, eta mah aki-aki saurang juga jeleng. Gejebur. Keceplok. Karonjang eta kabeneran kantongna teh. Udah. Kantong awewe gor we surak eta jelema di luhur. Wah, jagoan aki-aki. Pada muji. Eta mah pagawe kapal. Ngabring ngalungkeun tambang, bleng.
kabeneran di Karawe tambang teh ku si Aki Kuning atuh diangkat ka luhur teh gor we salamet curak sararea awewe lalaki hidup Aki hidup Aki jagoan urang Banten pan urang mah lamun dipuji teh atoh ieu mah Aki baketut remek teh nyari panon beureum abus ka jero kapal nyokot kantong tina jero kantong nyokot bedog dipesat eta bedog set eta jelema mah anger we hidup Aki muji hidup Aki jagoan eta si Aki bari bedog di kieu-kieu montong hidup-hidupan sia goblok sok ngomong sia aku sia saha nu nyuntrungkeun aing tadi si horeng aya nu nyuntrungkeun soak meureun lain jagoan bapak nyuntrungkeun lain untung aki teh trauma ge luar biasa eta kejadiannya euy di dunia aya wae Kang atos Aki atos cuk awewe bari mawa duit 5 juta mangga ieu Kang Aki Kang jajan kadekeun anjing butuh aya ku duit mah bari dijamret tina leungeuna alah ampun datang teh ka lemur eta si Aki kumaha teh Kang geus ka lemur makanya imahna teh nengang nih bae dituun ke Jati si Nini eta boga duit meuni jigrah ato hayang laptop cenah si Nini kawan bisa wae Aki cenah isuk marek meuli laptop Nini teh heueuh cenah ngan kade cikurna cing loba marukana meureun lotek alah di imah duaane penduduk teh sini nih jeung si Aki pantes hujan ngariриncik pantes imah nengang imah jauh di Sumatera ayo anak peledug si Aki udud kolobot sini nih nyepah digigir ucing budug si Aki eta merong bari udud teh ka sini nih ai merong teh kana susuna sangkilang susuna geus siga giribig butut ini seukeut merong teh meureun sini nih eta diperong ku salaki meureun rada era isin rasa ngomong naon maneh teh Hasan Hasan ngaranna tara-tara ti sasari merong teh meuni syukut ih lain sih sabenerna aing teh geus 32 tahun teu ngalaman kikituan ayeuna aing aya kahayang kira-kirana daek maneh sih baru sia teh hayangnya sugan teh aing wae nu kitu teh sarwana duana ge hayang ampun si orang Pak Esi teh hayu atuh wah atuh eta si Aki diajak ku si Nini asa menang jalan dirig si Nini dijingjing bawa ka kamar wah acal ucul gor caritana gatrik eta si Nini nepi ka ngajerit atuh ngajerit kumaha ya Kang sia Hasan naon sia teh meuning ngajerit kawas gadis we ABG lain aing mah kaget Hasan kaget naon eta bobogaan sia bet jadi gede kitu ih lain gede goblok nilep geuning ieu teh aduh aing nilep jadi 3 atuh puguh we ngagunuk ai namsu gede bener teh namsu gede barang ampun ai barang teu kuat bener sini nih nyaah meureun ka salaki isuk-isuk ngala akar euri akar jambe wah akar-akarannya digodog tak ku sini nih jeung meri tah inuman tak ku sia kanya ari aya keneh kahayangna
Inuman teh saminggu saking inuman eta dijabah. Dijabah. Dijabah teh. Geus saminggu jo pudeg-deg teh. Wah, nepi ka ngebeling atuh. Heeh. Jadi ayeuna mah sia Nini tenyo nyaring dulu. Alah, wae dulu. Hayu atuh. Hayu. Wah, ger carita nanyaan ini mah gatrik. Mumpung pergel kana sua. Ai basa eta mah pan si Nini nu ngajerit. Ya. Ayeuna mah si Aki nu ngosea. Ngosea kumaha teh? Alah, si Aisy make irek sia teh. Hese dulu. Lain hese goblok. Sia teu apik. Naon? Eta samping milu ka jero atuh sia. Aduh ampun. Lain menit tarapti. Mun urang mah tong rurusuhan ye. Heeh, menit tarapti teuing atuh. Ampun, aya pihak katilu milu. Alah. Ya katilu anu ngaganggu. Heuh, urang Sunda mah kitu cara wokah nih dongengna teh. Eta cawoka teh rame urang Sunda. Alah, alhamdulillah Gusti, anu penting mah hiburan urang teh bisa seuri nya. Bisa seri bunga kan. Banyak ketawa awet muda. Betul. Gitu. Tapi aya kamari Naon kan? cakak jelema aya geus seuri pae. Teu pira katingang paku payung. Bayangkeun da leutik paku payung mah. Sabaraha ini? Ngan paku payungna keur naplok dina temok. Atuh jero aja katingang temok ya. Tidak teuing. Alah. Aya hansip euy. Naon Kang? Hansip aya naon? Hansip jago temak. Waduh. Jago tema kumaha? Nemak curug eta nepi ka paeh jelemana. Allah. Si goreng curugna keur gagaro kana tarang. Ya pae nama kana tarang euy. Gitu. Eta mah pikirnya ku jileung. Alah, alhamdulillah Gusti. Ya, Kang, neangan dunungan deuk teh euy. tapi tos Juragan Arjuna nuju tapa. Margi disedek wae ku Gusti Winungulan ku garwana. Cing cenah sugane atuh teangan akang cenah anak kaula. oh tangtos. Bari jeung lalaki eueuh cenah aya nu ngiwat. Da yakin pira-piraku cenah anak kaula kudu anjing mah lain anjing. Nya. Jelema da kaldenge cenah ngagoar sora jelema. Jadi Juragan Arjuna teh panasaran ieu teh. Ajeuna teh. Oh. Alah. Ampun teuing. Pinasti kersahyang tumampara. Doh, iya iki. Barang nuju aya dina satengahing ngobrol. Saperaptane pun ieu Bambang Panji Putra. Doh, Anu dibalangkeun ku denawa rag-rag di ieu tempat. iya.